hiji dina wong ieu diridhoan ku Allah. Amin ya rabbal. Kadua mudah-mudahan beuting ieu Allah munculkeun rahmatna ka urang sadaya. Apapun bentuk ibadah, sahade-hadena eta ibadah yang kita kerjakan tanpa ada ridhonya Allah, maka ibadah tersebut adalah haba'an mansura, seperti abu yang ditaburkan di atas awan. Manfaatna. Maka ketika orang kerjakan eta amal ibadah, pertama gerenteskeun heula dina hate neangan ridho Gusti Allah. Sabab jalma bisa asup ka surga lain pula ada ibadah, lain pula ada ngaji, lain pula ada sholat, illa biridhoihi wa rahmatihi. Jalma asup ka surga ku sabab aya ridho jeung rahmat Allah. Sebanyak apapun ibadah yang kita kerjakan tanpa ada ridho dan rahmatnya Allah, maka kita tidak mungkin bisa memasuki surganya Allah. Jadi ibadah teh karena nilai ridhona Gusti. Entah mudah-mudahan dina peuting ieu Allah ngaridhoan kana lengkah urang sadaya. Amin ya rabbal alamin. Ini luka dua. Aya lieur disiksa, aya lieur diganjar. Kan itu. Aya jalma lieur disiksa, aya jalma lieur diganjar. Mana jalma anu lieur disiksa? Mabok jeung sajabana siksaan Allah. Tapi aya jalma anu lieur eta jalma menang ganjaran. Naon jelma lieur urusan ngaji. Supaya anu lieur urusan ngaji. Pasal pusing. Nu pikeun ka pusing. Ayo kamari ku mah pusing, atuh ngaji pae 5 menit. Bari nyarang deh. Bari nyangunja. Bari ngarok. Bari ngopi. Dan ngaji mah teu kadenge kasih pura ngopi ngopi. Bener teh. Nah dina peuting ieu urang ngaji nepikeun ka lieur. Mudah-mudahan restina ibadah. Ya Allah. Tas. Allah utus sadayana nabi, terutama anu 25 nabi, diwit Kangjeng Nabi Adam ila Sayyidina Muhammad. Eta sadayana nyandak risalah, nyandak agama Islam, nyandak kalimat tauhid. Sadayana Nabi Adam dugi ke Kangjeng Nabi Muhammad, sadayana beragama Islam, nyandak kalimat tauhid. Mana kalimat tauhid teh? Sa urang beteukeun deui kalimat tauhid urang. Sabab ieu kalimat tauhid teh sedengkeun jeung dina hate urang. Urang mah ngucapkeun kalimat tauhid teh bil lisan unggul, tapi hatena mah kadang-kadang kosong. Sabab eta kalimat la ilaha illallah teh teu nancep dina hate. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Mangakeun ka aturannya la ilaha illallah. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La mawjuda illallah. La ilaha illallah. illallah.
tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sing nempel bikin kauran safaratul maut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga Allah menjaga ngarasakan keimanan orang sadayana. Hafizu biha imanana, mudah-mudahan iman orang selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab mungkin misalkan seperti itu. Jalma seperti orang bisa wae orang keluar dina agama Islam bisa wae dari jalma numutan. Kita kunjungkan ke Gusti Allah sakuat tanaga. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Nyuhunkeun ka Gusti Allah supaya iman urang ulah nepikeun ka urang murtad ka Gusti. Are ngaran murtad teh nyaeta ya andi di Islam kaluar jalma tina agama. Anu ngaluarkeun eta jalma tina agama Islam ku sabab murtad teh ku tilu perkara. Hiji arbidah bil lisan. Murtad ucapan. Anu kadua kumutan pagan, anu katilu kumutan pate hati. Kurang mungkin Allah sakwatan mungkin supaya iman orang selalu ada di depan tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kunang make ngabas masalah lafaz la ilaha illallah sebab berurutanana jeung para nabi. Dimimitikan yang Nabi Adam dibikin kakaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita sami nyandak kalimat tauhid nyebarkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasul sabab surkan yang Rasul kia miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi man qala khalisan mukhlasan dakhala jannah. Sahaja anu mengucapkan lafaz la ilaha illallah bari ikhlas dina hatena maka eta jalma bakal jadi penghuni surga Allah. Kunaon sababna? Wa hiya kalimatut tauhid sabab eta teh kalimat tauhid. Wa kalimatul ikhlas eta teh kalimat anu wa kalimatun najat jelema anu sering maca lafaz la ilaha illallah maka eta jalma bakal diselamatkeun ku surga. Atas tak sering awas la ilaha waktan ba'da waktin setiap waktu. Dina Al-Quran terus dijelaskan uzkurullah dzikron katsira wasabbihu bukratan wa asila. Lobakeun eling ka Gusti Allah salah sahiji di antara jaman nu eling teh ngucapkeun lafaz la ilaha illallah. Capek maca lafaz la ilaha illallah, capean mana jeung ngomongkeun batur. Lamun urang ngomongkeun batur aya ganjaranna aya siksaanana. Aya lafaz la ilaha illallah lamun urang dibaca bari ikhlas eta kira-kirana aya ganjaranna teh aya. Arep milih mana? Milih mana? Arep milih ngucap lafaz la ilaha illallah atau nabi resep ngomongkeun kene batur. Ada urang mah geus lafaz la ilaha illallah terus saya ngomongkeun batur. Sarua wasape, sarua walisan urang anu ngucapkeunana. Mentak ieu kalimat tauhid tanamkeun dina hati. Mentak Sayyidina Utsman bin Affan disebutkeun, yang bagi lil mukmini ayyakuna masyan fi syiddati asyan. Maka penting saur ieu pesan ya Sayyidina Utsman bin Affan. Aya dina perkara anu kudu dipikasieun ku sakabeh jalma saur Sayyidina Utsman bin Affan. Ieu pesan ka urang sadayana. Anu kahiji min kibalillah ayya ujam minul iman waqtan najih. Hiji sieun dicabut iman Islam ketika kita sakaratul maut.
dicabut lafaz la ilaha illallah tina hate urang ketika sakaratul maut bahwa kafirun eta jalma mau kafir naudzubillah min dzalik. Coba renungkeun urang. Kira-kira isukan pake lamun urang maut kabawa moal iman jeung Islam urang ka akhirat teh. Sedangkan kalakuan urang seperti kieu. Kunaon mah singatulang pikiran. Oh, kalau ini mami kita datang kalau biasa tuh, bener. Maka pulang orang ngaji teh gitu, pulang orang ngaji teh. Ngobrol jeung jatuh urang atau ngaji teh barso, bubar, pokok, barso urang ngaji mau jadi pokok. Atas deh. Kita ucapkan lafaz la ilaha illallah. Eta perbawa nama lafaz la ilaha illallah teh panas. Panas. Maca lafaz la ilaha illallah teh panas hawana. Ku panas-panas nama maca lafaz la ilaha illallah loba jelema nu terseukeun. Bener teh? Bener teh? Ku sabab panas. Angin teh cenah teu panas tiis. Ku tiis-tiisna jelema tari bisa ngumbung datang ka tempat anu aya zikir. Bahkan di Nabi Adam alaihi salam oge nyebarkeun kalimat tauhid. Lafaz la ilaha illallah. Itu. Cuman bentena para nabi di antara 24 nabi sareng Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada perbedaan. Jangkauanna eta para nabi ketika nyampaikeun lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Punten, eta lamun ka Kanjeng Nabi Muhammad. Lamun ka Kanjeng Nabi Adam, la ilaha illallah Adam Rasul. Ketika Kanjeng Nabi Adam nyampaikeun lafaz la ilaha illallah Adam Rasulullah, maka jangkauanna terbatas. Terbatas jangkauan. Kunaon sababna? Sabab Kanjeng Nabi Adam diutus ku Gusti Allah teh teu umat. Anu dipimpin ku Kanjeng Nabi Adam teh ngan saukur putra putrina. Leres teh. Bukan umat teh. Anu dipimpin ku Kanjeng Nabi Adam lu pelapaz la ilaha disebat teh ka putra putrina. Entah aya perbentenan dina nalika zaman ke ikhtilaf disebatna ge. Keur zaman Kanjeng Nabi Adam mah dibolehkeun nikah antara lalaki anu jeung anu awewe. Lanceukna jeung adina tapi aya selana, Qabil Habil Iklimah jeung sadiji deui tah. Naon sababna? Sabab teh harita mah can aya jam. Can aya jam dibolehkeun nikah baga masuk keluarga. Datang ka beradia Nabi Lut. Eta Kanjeng Nabi Lut terbatas. Dina nalika nyampaikeun lafaz la ilaha illallah ana Nuh Rasulullah teh terbatas ngan 10 tahunan. Nabi Musa nya kitu keneh. Kitu mentak di zaman Kanjeng Nabi Musa mah disebutkeun masalah pertikahan eta lamun eta hiji lalaki sanggup nikah awewe sa-RT nikah sa-RT. Lamun nikah lamun sanggup nikah sa-RW bisa RW lamun sade-sade aya teh sieun coplok mah cukur. Eta Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Musa boga musuh raja ngaranna Firaun. Eta Firaun dina hiji kaum usiana 420 tahun. Usiana dina usia 420 tahun eta saha? Si Firaun ieu can pernah gering. Teu pernah gering kadek, aya gering di dieu. Ente. Lain khawatir bisa jadi tunjukna saha? Aya teu? Kayaknya saudara di kosong benar gering nanti lamun kurang gering diku sok hayang ibadah jauh cagerkeun abdi ke cager arek ibadah bere cager ku Allah ibadah teu mah da bari deui we geus kitu kok pausahnya tak beungeut apa sih kabeh atas deh eta Firaun usiana 420 tahun sejarah para ambiya Qisasul Anbiya. Boga istri jenenganana Siti Asia.
Ieu Siti Asiyah teh jadi bidan dina nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Masya Allah taala. Jangkungna ieu Fir'aun dina hiji kaum disebutkeun 8 meter. Jangkungna. Baik gimana kos semuanya? Lebarna eta Fir'aun 4 meter. Gedena jangkungna 8. Sakali daang sapi hiji. Insya Allah tabarakallah. Pendak hiji mangsa eta Siti Asiyah dipaksa ku si tampor eta Fir'aun. Titah nyembah cek eta Fir'aun, wahai Asiyah, maneh kudu ngaku ana rabbukumul a'la, yen kaula anu kudu disembah ku anjeun. Macet Siti Asiyah. Pangeran kau Rabbi wa rabbuka Allah. Pangeran kaula jeung pangeran anjeun Fir'aun Allah. Jadi ada jangkauan anu terbatas. Para nabi nu sanes dina nalika nyebarkeun lafaz la ilaha illallah, nyebarkeun syariat agama Islam, nya kitu di kanjeng Nabi Ibrahim. Hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Jadi jangkauannya terbatas. Anu luas jangkauanana lintang hiji kanjeng Nabi besar Muhammad Sayyidul kaunaini minal jinni wal insi. Di golongan makhluk nu disebutkeun jelema jeung jin au kanjeng Rasul diutus na kanjeng Rasul teh ka golongan jin jeung manu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik jin maupun manusia duanana dititah ibadah ka Gusti Allah melalui syariat kanjeng Nabi besar Muhammad. Jadi jangkauannya ada keterbatasan para nabi. Salian di kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwahna kanjeng Rasul baina Makkah wal Madinah. Makkah Madinah atau di saja kan. Pernah teh kanjeng Rasul dakwah ke Indonesia? Pernah teh? Teu pernah. Tapi syariatna kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dinil Islam ugi ka mana? Ka Indo. Jangkauan anu kacida luasna lain mungkul jadi pimpinan kanjeng Rasul di alam dunia min masyariqil ardi ila maghribiha, tapi kanjeng Rasul jadi pimpinan tembus dugikeun ka alam akhirat. Disebutkeun kanjeng Rasul bakal dipalakan dan sadaya ka jalma anu cinta ka kanjeng Rasul kalawan syafaatul wujud. Saha nu disapaatan tentuna we jalma-jalma anu dipilih ku kanjeng Rasul, jalma-jalma anu cinta ka kanjeng Rasul dorakana ge loba, ibadahna oge ge tapi loba kene dorakana daripada ka jalma cilaka disapaatan ku kanjeng Rasul. Itulah kata kata entah kanjeng ke lafaz la ilaha illallah lobakeun zikir kieu mah waktu udang rek bari dieu rek bari nyangkeret lafaz la ilaha illallah. Insyaallah urang makan kana maca la ilaha illallah teh nya sanget teu lamun maca lafaz la ilaha illallah dina tahlil nu pae we heulaana 33 eta teh geus kecembreng hayang nama 7 bener teu malah dikurangan jadi 5 ai dalilna naon coba ai diberjamaahkeun mah 5 oge lobaan beut palebadinya na oke ka ciri kedua teh urang osos dina nalika urang salat subuh, salat maghrib, salat asar, terus urang teh dina maca lafaz la ilaha illallah 100 kali. Celek aki-aki bageula. Aki-aki bageula mah tasbihna mun itu 10. Bener? La ilaha ayo itu. Bener teh? Cara balik ieu kalau baheula aki-aki bageula. Di mushola anu balea teh geuning. Waktu geus balik paeh nama dia tapi di masjid di mushola. Ai sudah teh urindan HS.
lama jika nanyakeun ningali bapak tuh bapak numpang salah di mana berhes di musola tuh pilih data bikin KHS di musola gitu tuh dari sini dan gak ada KHS tapi ada agak kita masya Allah tabarakallah ayo nama kawasan itu sendiri di mana-mana sholat berjamaah bebas saya nama di mana-mana kita rasa nah alhamdulillah sholat berjamaah namun di masjid sholat maghrib sholat berjamaah dan buat jajar sungguh teh di masjid di musola dibuat jajar namun sholat isya saja namun sholat subuh mah dua anak jajar si itu jadi si upin lihat tuh di mamuannya berjamaah ini berjamaah insya Allah nah ayah syarat mah berjamaah mah untuk sakabeh jelema menang jadi imam tapi lamun jadi makmum silakan terus sadayana mantap disebutkan di nanti keterangan jalma anu make kopiah haji make kopiah beras teu meunang ngamun kafe hideung ingat tak nu make kopiah bodas teu meunang ngamun kafe hideung sahante ke aing mah kajar murah kabeh ieu nu kadua teu meunang namun ka ustad ngarokok teu meunang urang salat ye namun ka ustad ngarokok bener teu naon pedalin keur di mana ustad lagi keur ngarokok ya masya Allah tak hadir ngabocokeun sakidik tina salat eta kan rukun salat aya 17 nu 17 teh dibagi 3 aya disebut rukun qauli rukun fi'li rukun qalbi nya sebagian aya dina sapina mah aya 17 lamun dina kitab ya dibagi kana aya 17 sama tersaring makan mana salah makan mana 17 teh apalagi aja di antara anu wajib dibaca dina jero salat teu kurang leuwih ngan 5 bacaan anu wajib dibaca dina jero salat teu kurang leuwih ngan 5 anu kahiji takbiratul Allahu akbar lapan Allah akbar ge sinilah sabab ngabundalkeun niat dina hate kurang Allah benar tuh tadi ya tapi cuma dua orang kok Allahu akbar masalahnya mah nomor 180 terus anu kahiji takbiratul wajib maca takbiratul ihram wajib nu kadua wa qiraatil fatihah maca fatihah bahkan cek mazhab Imam Syafi'i dina kitab Sabintatun aja disebutkan bismillah kalebetkeun ba'du minal ayatul fatihah eta sebagian dina ayat fatihah wajib maca fatihah dina jero salat keur saha keur jalma anu salat sorangan lamun keur berjamaah wajib ka imam maca fatihah terus mau teu maca fatihah kumaha tahu kunasan teu sahna sabab fatihah ditanggung jawab kudu jadi loba ngeunahna sabar jadi makmum teh tapi cek mazhab Imam Syafi'i mah aisyah nama di mana imam keur maca surat makmum ngaos fatihah dan kudu aya jeda ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin imam ngeureun si makmum maca fatihah sabab makmum maca fatihah maka imam ulah maca surat eta ketentuan sunahna nyata kan gitu diatur dina salat berjamaah tapi ku sabab bismillah tuh hilang seperti itu hilang mau berjamaah kira-kira aki kuatan muat ayo geus kudu kumaha cek dina Fathul Mu'in disebutkan wa yukrahu takwilu sholati lil imami hukumna makruh manjang-manjangkeun babacaan sholat terutama dina masalah pasunan kata Fathul Mu'in aya berapa kalau mana mah pamaman sakilatnya
paman sakulat sakila. Dua macam Fatihah anu katilu naon? Anu kewajiban dibaca jujur at-tahiyah. Wajib. Tahiyat akhir. Wajib. Terus anu kaopat naon tah? Naon salat? Naon sholawat. Anu kalima naon tah? Ulu salah ka mana? Kakatu dan anu kakasana kakenjama hukumna sun. Kunaon dina nalika urang salat kudu ngalieu kakatu jeung kakenja. Ieu teh kudu dipraktekkeun dina kahirupan. Urang teh kudu loba ngarenet ka tatangga urang atuh, ngarenet ka belah tatangga belah kenja. Bisi belah katu jeung belah kenja tatangga urang aya di depan. Urang kitu teh. Itu dah, lamun aya jelema benci ka urang terus dibenci urang kira-kira ka jalma teh di kiri moal. Kiri moal. Urang mah lain soleh sama urang mah. Bener teh? Kayak Kanjeng Rasul mah jalma anu soleh atuh. Bersih zahir batina. Lahir batina Kanjeng Rasul masyaallah. Cirina Kanjeng Rasul soleh naon? Teu pernah dendam di mana dizalimi ku batur. Eta cirina. Urang kitu teh. Batur teu urang. Lamun batur jolim orang teh urang kadang-kadang masyaallah. Tuani ka jelema hayangan palentong. Belah itu teh belah dieu mah. Belah itu lah itu. Bukan itu teh loba ya masuk apa kan itu. Karena teh eta kewajiban mandi mah teu kurang teu deui. Allahu akbar kabira wa alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bukan naon tah? Dibaca mana teh dibaca oke? Kadang-kadang dina malam salat sunat tarawih teh dibaca ieu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kan? Ada di wasat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Wa waladdallin. Amin. Allahu akbar. Cepat amin. Rukun qalbi ngahiji naon? Niat kata pagawean teh wajib. Wajib. Rukun qalbi mana hiji? Maka Rasulullah ngajarkeun ka urang sararea lamun jelema hayang salamat dunya jeung akhirat anu kahiji tancikeun lafaz la ilaha waqtan ba'da waqtin parinengkeun dina hati teh aya pangeran anu wajib diibadahan anu hak ditaati parentah salarangan illallahu anu gusti diajarkeun bae dina nalika urang supaya urang musyrik teh ulah musyrik ka Allah teh maka diajarkeun salat apa salat teh nyembah ka Gusti tak jangkauan anak Kanjeng Rasul ketika dakwah itu luas. Nabi Nuh umurnya 1100 tahun, bukan pengikut yang 100 itu. Ya Allah. Terus Kanjeng Rasul begitu dakwah, orang rintangan saja pada Masya Allah, tabarakallah surga Cina. Tapi semakin Kanjeng Rasul dirintangi, semakin banyak orang yang memasuki agama Islam ketika itu. Pingin seorang mendapatkan agama Islam. Ayat di Al-Quran seperti itu. Wa may yatawalla minhum fahuwa minhum. Jelema anu rejengan jeung jalma kafir jadi jalma kafir. Can tantu sabab Rasulullah ge rejengan ada jeung jalma kafir. Arek kumaha dakwahna Kanjeng Rasulullah Islam kabeh. Berarti Kanjeng Rasul teh ngahijina jeung jalma ka ngakulah teh ikut-ikutan jadi jalma. Ayatnya hadis man tasabbaha biqaumin fahuwa min. Lamun urang niru-niru jadi ustaz teh. Bisa meniru. Salah. Jadi menang bergaul jeung jalma sapertos kitu, silakan. Terutama untuk masalah niaga. Masalah akidah masih ada tak? Masalah akidah mah masih tak ada nama lain gitu. Justru jalma Islam teh wani ngajual belikan akidah ka jalma kafir. Kusabab jalma Islam miskin. Alhamdulillah. Benar tak? Waktu sholat ayah we alasan anak menurut itu segala rupa ini itu namanya itu sama. Dari Islam kemarin mah datang waktu sholat dan tidak mau segala rupa ini waktu sholat siapa pentingkan kau Gusti?
Kata sadananya. Jadi bahan pemikiran orang. Anu kahiji cek Sayyidina Utsman bin Affan, anu perlu kurang dipikasieun sieun dicabut nyawa dina nalika sakaratul maut teh dicabut iman Islam. Lafaz la ilaha illallah na cocok di alam dunia tu kata jalma maut, maka yakin geus moal ka mana deui. Paman ada kemungkinan. Gitu. Luka dua cek Sayyidina Utsman bin Affan anu purifikasi kurang teh naon coba. Sieun dibukakeun aya urang ku malaikat hafazoh di poe kiamat di payunan Allah. Sieun dibukakeun aya urang di payunan Allah yauman. Sabab eta balai anu kacidageunna. Sareng Rasul futuh dunya ahwanu min futuhil akhirah. Balai dunia sebenarnya Allah sampai bukuana dibandingkan jeung balai di akhirat. Ieu perkara nu kudu dikasieun ku urang. Nu katilu anu kudu dipikasieun ku urang teh nyaeta urang sieun dicabut nyawa dina nalika keur maksiat ka Gusti Allah. Nauzubillah min. So, jadikeun bahan pikiran urang, jadikeun bahan tafakuran urang, jadikeun bahan pertimbangan urang dina kehidupan urang sapoe. Kunaon sababna? Kita supaya bisa menghindari segala bentuk kemaksiatan. Sakedik sakeun. Secara sekaligus membiasa ke urang mah. Terus tuh. Jadi pikiran anak realitas seperti semua daripada ngomong batu bila menang ajaran ya. Kata sadayana dan mudah-mudahan itu bulan ngajiran yang tilu deh. Kira kamu ngaji tau? Karena masa itu capek ngajinya. Jam 10 tadi janji kamangnya juga mangni tadi mas setengah jamnya. Karena lewat 10 menit, lewat seberapa sebenarnya. Kaki nanti ngaji. Ada mah bapak yang ngertinya untuk insya Allah pahamnya. Mudah-mudahan jadi ilmu manfaat dulu. Abdi mata sih nyuntun kamu si Allah tersebut. Abdi nyuntun kamu si Allah, abdi nyuntun ilmu manfaat dulu barokah. Bukan gua abdi nyuntun keluarga abdi sehat jasmani jeung rohani sing sareng kudu solihah. Dunia sing loba supaya bisa mereka bantu. Abdi mah nyuntun masyaallah. Ini bapak sampai tahu siapa? Iraha mitana urang itu salat warung minggu kuat saya gitu mudah-mudahan manfaatna kita tahu sama kalbi kasadayana sadaya kabeh bae dieu mudah-mudahan sadayana sing sararehan umur loba rezekina loba ngasih balaluhan bismillah Allah ka abdi ada Allah wa yakum bila itu biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadaya-sadayana mudah-mudahan Allah sadayana sing nabi-nabi